Tuh Mencit hayam diimah diisah nu jawab salam mudah-mudahan leungit kasusah kencangan amina. Mencit hayam diimah mang tatang nu jawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Wih tambah kencang. Aya nu boga hutang hayang lunas itu bayar lah. Ada pantun buat santri anu gogorowokan bae. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wassalatu wassalamu ala afdalil makhluqati wa afdalil mawjudat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul khairati wal hasanat wajatanabul ma'asi wal munkarat amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal. Allahumma barik lana fi Rajab wa wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Du Gusti kami berkahkeun. Amin bo telat lah. Du Gusti kami berkahkeun bulan Rajab jeung bulan Sa'ban, dugikeun ka bulan Ramadan jeung hasilkeun pamaksadan. Allahumma barik fi Rajab wa wa balighna wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kusim kuring ditaati dihargai tur dihormati, pamugi sing ditambih kamuliaan ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh.
hampura anu ditedati sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama, mimpi widi ti para kiai anu sugih ku pangarti, ku kituna salam hormat anu saagung-agungna anu saluas-luasna teristimewa kasadayana para masyayikh, para kasepuhan, tokoh dan pemuka agama, wabil khusus guru urang sadayana pengasuh pondok pesantren Al Azhar sakeluarga. Doakeun para kiai-kiai sadayana sing diparanjangkeun umurna, dipasihan sehat walafiat anu sampurna, dijembarkeun milik sinarang rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, supaya aya anu neruskeun kana perjuanganana, nungtun urang ngabimbing urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna ya Rabbal. Ibu ikhlas ngadoakeun kiai Bu, resep ka kiai, resep naon ya, resep nitah paling ge. Kiai eta pondasi kampung, pondasi lembur. Mun dina hate urang aya rasa hewa ka kiai, berarti sarua jeung suku urang najong pondasi teh. Kira-kira ieu suku urang lamun najong pondasi nuring sek suku apa pondasi? Jaeta nyaho awalat. Ulah hewa ka kiai insya ieu mah patutna ka kiai hewa bae. Kiai susah diledek, kiai loba duitna dianggap sombong, eta bae ge kiai loba anakna aya beta nu ngomong. Dulu cina kiai mah anakna riap, eta meureun tilok make calana cek saha, sotoy nyanyahoanan bae. Kunaon ieu kiai kudu didoakeun panjang umur, sabab hararese neangan gantina. Bener apa bener? Mohon maaf lurah malamun teu aya umur gantina loba keneh, bener gak Bu? Camat teu aya umur saminggu ge gantina aya, tapi mohon maaf lamun kiai teu aya umur 10 tahun 15 tahun ge can puguh aya gantina, komok bari jeung eueuh nu daek masantren. Bener apa bener? Makana doakeun tah para santri anu keur berjuang di pondok pesantren sing harasil elmuna. Nu penting mah sabar baheulana nengnya. Nengnya. Ya Allah, ya dihareup loba bidadari-bidadari glowing tanpa skincare. Abdi mah lamun boleh terus terang, lamun ceramah dihareupeun loba santriwati sok sesek napas. Kunaon sesek napas? Karena separuh napasku ada di kamu. Biasa deh sih. Nu penting mah sabar baheula mah, ngaji mah kudu sab. Ari ngaji mah hese ieu ulah dibandingkeun jeung sakola teh. Ngaji mah hese, bener teh mah? Dimulai ngaji amil jurumiyah matan bina nasrib ngelal sampai kangelel. Hayang kabaca kitab beta hese, tapi abdi yakin santri Al Azhar mah pararinter bahasa Arab na amin. Bisi mah teu percaya tanya mang santri ngisang naon bahasa Arabna, cek santri ngisang bahasa Arabna ala antaina. Gampang. Hese bahasa Arab mah nu gampang mah bahasa Inggris. Mohon maaf bahasa Inggris mah gampang, open buka. Door pintu. Buka pintu, open the door. Hese dibuka, gedor-gedor lah. Ya tuh teteh kudu nyaho-nyaho kana open. Bisi ka Jakarta teu nyaho kana open. Carina kan caritana urang Baduy ka Jakarta asup ka Ramayana di lawang aya bacaan open cek urang Baduy. Keke ulawa ka asup udah. Di lembur mah ieu open paranti manggang kue. Lamun urang asup tutung ieu urusanana ieu. Nungguan batur be heulaan. Aya urang bule asup plus dia menang 5 menit negro keluar.
tuh lah cek aja tutung eta ieu gara-gara teu bisa bahasa Inggris. Silahkan belajar bahasa apapun karena bahasa adalah kunci ilmu, tapi jangan lupakan belajar bahasa Arab supaya orang bisa maca Al-Qur'an. Amin ya rabbal. Doakeun para santri sing hasil ilmuna. Aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat, panitia penyelenggara yang sudah luar biasa bekerja keras, kerja berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran. Panggung nasakieu luar biasa, boneka cantik dari India nu caramah naleutik panggungna lega. Mudah-mudahan di pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat santriin santriat jamaah sadaya anu parantos hembak merbayak sadina ieu tempat anu mulia, monggo Allah taala mudah-mudahan jadi sabab Allah ngocorkeun rahmat ka urang sadayana. Amin. Kumpulna urang di dieu supaya jadi wasilah, supaya jadi pelantaraan, berharap engke jaga di akhirat urang dikumpulkeun deui siga kieu. Amin. Kumpulan jalma anu bakal menang rahmat Allah, menang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi. Eta ibu jangan ngaji nama hese nyabunya hiji urang hayang dihampura dos, anu kadua hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad. Jangan ngaji nama hese bar hobeh asal bubar poho kabeh. Bener gak bu? Di majlis taklim ge ustad mau ngocoblak maca kitab, di luar mametis jambu pantol. Nu penting mah dihampura dos. Apalagi zaman ayeuna mah mohon maaf alamna caang tapi hatena poek. Bener gak bu? Ustad kurang kumaha jelas tetek ngaji maca kitab kadenge jelas, tapi kulantaran hatena poek teu asup eta omongan ustad, balik ngaji geus ngobrol di luar. Dia geus ondangan. Geus eunang naon aing dahar jeung helm. Dok dibelah dua helm cenah. Kitu ieu pan ieu mah kaum ibu mah kaum Hawa, Pak ari bapa mah urang malalaki kaum Adam, ari Adam mah mingkem sungutna, ari Hawa mah cablak lah. Hayang bae komen eta undangan komen bae. Dahar teu ngeunah di komen, dahar ngeunah tenda di komen, tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen, panganten lalakina kolot. Ngaji mah teu daek nempel, tapi mudah-mudahan di akhirat urang dikumpulkeun deui samodel kieu. Amin. Kumpulan jalma anu bakal disapaatan ku junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Saumur hirupna Kanjeng Rasul ngalaman 4 kali dibedah dadana, dibersihan hatena. Anu kahiji ketika umur Kanjeng Rasul umur 4 tahun. Sabaraha bu? Euy. Sabaraha? 4 tahun. Anu kadua ketika Kanjeng Rasul berumur 10 tahun. Anu katilu ketika Kanjeng Rasul rek narima wahyu sekitar umur 40 tahun. Anu kaopat Rasul dibedah dadana, dibersihkeun hatena ketika arek di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah Subhanahu. Ieu jadi bahan renungan pelajaran ka urang kabehan. Rasul mah hatena geus bersih, hatena geus bersih, kolbuna geus bersih, tapi kok sababaraha kali dibelah dadana. Ieu bahan pelajaran ka urang kabehan tentang pentingna ngabersihan hati. Ulangan saukur sibuk ngadangdanan beungeut, tapi kudu sibuk ngadangdanan hati. Ulangan saukur sibuk ngagelisan beungeut,
tapi kudu sibuk ngagelisan hat. Apalagi iurang rek menyambut bulan suci Ramadan, pansok aya bahasa sucikan diri bersihkan jiwa, bener gak Bu? Ari pembatalan puasa masuk ka kuping kurang di pengajian guru-guru urang sok nerangkeun, tapi catet ku kabehan aya anu ngabatalkeun puasa, aya anu ngabatalkeun pahala puasa. Puasana masa tapi ganjaran berkurang. Awal napa nyakit nadinaha teh keluar omongan gor, puasa ongkoh ngomongkeun batur ba. Naon be diomongkeun aya tatangga gelang na gede ge diomongkeun. Nu boga gelang na ongkoh ditawaragang. Abong-abong boga gelang anyar kuat keluar timah. Assalamualaikum leumeun disingsatkeun hayang kadeuleu meureun. Lajupan ngarobrol puasa ongkoh deuleu tuh. Gelang nama gede eta hutang nama sabeuheung eta. Rek naon openan ya gelang-gelang batur milu mayaran moal hutangna. Sugan tahu deui nu ngomong, nu kadua ngomong heuy ulah salah gede ge Singapura tah mah. Rek Singapura rek mas asli mas batur kepo tah hirup ih. Sugan tahu deui nu ngomong, nu katilu ngomong lah bagus ge emasna doang jelema mah hawuk eta deui bangsa bisna ih ampun. Sugan tahu deui nu ngomong, nu kaopat ngomong lah 50 gram ieu aya ge kabuli mun boga duit mah atuh hoos. Puasa jeung ngocoblak bae tah eta nu ngurangan kana pahala puasa. Makana yeu cacahan abdi ayeuna sasieun sabeunyeun sugan aya nu kaharti sugan aya manfaatna rek ngobrolkeun hate insya Bu terus euy la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu darratin min kibrin. Moal bakal asup ka surga jalma anu aya dina hatena aya sifat sombong sanajan sagede bakatul hiber. Sebegitu bahayakah sifat sombong? Jelas bah kulantaran urang teu daek ngaji gara-gara dina hate aya sifat sombong. Mohon maaf lamun hate geus terjangkit penyakit sombong moal ngadenge kana nasehati batur, bener teu ka? Ustad ngajak ngaji, wah hayu ngaji ya jong bae neraka jeung aing surga jeung dia. Di dunia geus babagi si eta mah. Pancep Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani kieu, lamun urang panggih jeung jalema kolot kudu ngomong kumaha? Eta mah jalema kolot umurna geus loba, pangalaman geus loba, pait peuheur hirup geus ngarasaan ku kumaha ge. Lah aing mah umur mangora keneh, pangalaman can pati loba, selalu nyalahkeun awak sorangan. Keren gak Bu? Euy, mun panggih jeung jalema nu sahandapeun kumaha ngomongna? Si eta mah umurna ngora keneh, dosana can pati loba, daripada aing geus kolot aing mah dosana loba. Terus nyalahkeun awak sorangan. Hebat apa henteu? Mun panggih jeung jalema pinter, si eta mah pinter, ibadahna pake ilmu, puasana pake ilmu, salatna pake ilmu. Lah aing mah eueuh ilmuwan tuh. Keren teu Bu? Mun panggih jeung jalema bodoh, wajar si eta mah migawe dosa ge bodoh ieu daripada aing nyaho ongkoh kana ilmuna gawe dosa bae tuh. Hebat apa henteu? Sedengkeun hese eta ngomong kitu. Lolobana mah urang lamun panggih jeung jalema kolot kumaha ngomongna? Lah kolot kapoe si eta mah kitu. Mun panggih jeung jalema nu umurna ngora keneh lah dia budak kamari sore nyaho naon. Mun panggih jeung jalema pinter lah aing nyaho leutikna. Mun panggih jeung jalema bodoh lah dia mah hirup eueuh araheun. Ieu lah ayana sifat sombong. Naudzubillahi min. Mohon maaf lamun hate geus terjangkit sifat sombong moal daek ngaji. Sarna timah di majlis taklim geus gagaoran bae ngajak ngaji. Ibu-ibu sekalian hari ini sarua dong di ditu. Janganlah kita sebab itu
nu teu ngaji manembal teh di mana jojong bae teh sarnati aing mah moal tuh lah rek nyeusehan kokolor kita sama salah ke urut ngompol tilu gara-gara ayah sifat sombong teu daek ngaji lalaki ge sarua cek kulawa hayu ngaji bulu berat tapi isuk-isuk mah pacul ka bawah ka sawah aneh ari diajak ngaji mah loba alesan ari giliran aya jaipongan aya dangdutan padahal buuk geus doang sabun bae untung geus tinggal opat nu dua geus uget deui aya dangdut can jaipongan mah ngajentul beunah handapeun salon padahal geus kolot hobat ngadaikeun suara sinden padahal telek-telek ku kakak eta suara sinden dia doang kieu ye cek sinden teh contohan teh ulah ye cek sinden teh ngahiliwir angin bijilina tunggir naon coba eta ayo hitut tapi aneh suara hitut ge keluar dina sungut sinden mangayahyan bae kana teh diajak ngaji maharares naudzubillahimin ya supaya sifat sombong urang leungit ieu urang abi mah tara ngomong luluhuran ieu wajahna wajah penuh beban kabeh ieu lah cek Imam Ghazali kun kalyaden wala takun kal udunen urang ieu kudu doang leungeun dua ulah doang ceuli dua euy kudu doang leungeun dua ulah doang ceuli dua tingalikeun ceuli tempokeun ka dieu ja ieu kiai sakieu mah goreng-goreng amat tah tempokeun ieu ceuli katuhu jeung ceuli kenca pikiran deukeut sabenerna mah di jengkalan teu aya sajengkal-jengkal acan deukeut ka tepi tapi deukeut ge saumur-umur tilok panggih paham teu euy paham teu deukeut ongkoh tapi tilok pang ulah doang ceulinya baraya mah baraya tapi sok pase dulur jeung dulur henteu ak dibalik ayeuna mah ari ka batur mah sok bagur ari ka dulur mah henteu bener apa bener apalagi kan sekarang banyak grup WA mang no yang udah pada tua punya grup WA nage royot rombongan peot lah iya kan lamun rek puasa sok aya kita bacakan yuk guys gitulah ngabelaan meuli beas padahal mahal ngabelaan meuli lauk emas jeung nyugemakeun batur lain dulur-dulur acan tapi giliran aya dulur jauh keneh lawang geus digebrukeun cek anakna aya sama tuh bibi dia paling hutang beas ya tamah dengekeun teh dengekeun ayeuna jalema loba deukeut jeung urang mungkin urangna keur boga duit jalema loba deukeut jeung urang mungkin urangna masih boga jabatan tapi catet duit jabatan harta datangna teu bebeja mohon maaf leungitna ge moal bebeja bener gak yang sekarang kaya 33 tahun ke depan belum tentu masih kaya bener teu Bu mun jabatan geus eueuh harta geus teu boga ari lain dulur mah rek saha nu nulungan urang loba korban dong makana kudu akur jeung dul ulah doang ceuli deukeut ongkoh tapi tilok pang lanjut ibu terus ceuli perhatikeun ceuli katuhu pake anting ceuli kenca teu pake anting betah apa moal moal cek ceuli lamun pake anting kabeh lamun polos kabeh tah ieu goreng sifat jelema tukang warung pahewaan jeung tukang warung tukang ojek pahewaan jeung tukang ojek ustad ge pahewaan jeung ustad warung eta laku warung sieu teu laku kumaha ngomongna lamun rek laku kabeh lamun rek bangkrut kabeh kiai ieu loba santrina kiai itu eueuh santrina kumaha ngomongna lamun rek loba kabeh lamun rek eueuh kabeh tah ieu gorengna panyakit ceuli teu betahan bener apa bener aya tatangga kabeli motor manehna nu ngebul
Tetangga kabeli kulkas 2 pintu manehna nu nirisan, tetangga kabeli motor, tetangga kabeli mobil, dibawa ke rumah sakit di ICU. Di rumah sakit ngadenge tetangga tas beli mobil berangkat umroh modar di rumah sakit. Ilah nyiksa awak bu, euy ulah doang ceuli tebetahan neuleuh batur senang, tebetahan neuleuh batur sukses. Ilah disebut hasud. Naudzubillahi min. Eta panyakit hasud bakal ngahapus karena amal kabagusan, menang numpuk-numpuk amal kabagusan. Datang penyakit hasud, mohon maaf doang kayu garing di dahar dibelum kuseuneu atureng sebeu hiji jacan ngumpul ke nama menang hese capek leungitna sakaligus gara-gara aya sifat hasud. Naudzubillahi min. Udah sok dirikan kabat euy igi abdi tukang ceramah sok aya benu sirik mama ngomongna deuleukeun ngeunaheun saya tamah deuleu nya kalau mik doang yang menang berkat piraku aing kuduna lagu mik dia macam-macam aya. Jadi urang ulah sirikan kamilik bat ulah doang cilik kuduna kalya daen kudu doang leungeun 2 insya tempat tuh lamun leumpang bu euy lamun leumpang lamun leumpang katuhu kahareup kenca kaburi engke kenca kahareup katuhu ngeleh kaburi kira ku leumpang leungeunna bareng lah doang naon pampir hartina mun keur dihareup nu bener, lamun keur diburi nu bener diburi. Ima diteundeun dihareup ngagaleong, diteundeun diburi maidoan bae. Aya ka. Lamun keur dihareup ulah mentang-mentang keur dihareup henteu peduli kanu diburi. Kudu peka kanu diburi. Contoh imam taraweh ieu di lembur naon ieu? Pasar Cekdam biasa besi melotot-melotot. Iya di pasar Cekdam lamun taraweh eta imam anu laku nu gancang apa nu ancak mah sarua doang di Pamarayan. Budak Pamarayan ge lamun rek taraweh sok ngintip jadwal imam heula eta saha imam naida oh anca ieu mah balik lamun jadi imam ka ulah gancang teuing ulah ancak teuing. Lamun gancang teuing karunya aki-aki 5 puting ya taraweh gempor dah. Salat kocokan ieu sampai batur aki-aki keluar utah bala-bala. Balik ditanya ku pamudare ka mana wa? Balik aing. Gancang-gancang imam nak kasetanan. Salat biasa ge salat biasa mohon maaf harus peka jadi imam tah. Ulah mentang-mentang tahfidz Quran rakaat pertama salat subuh maca Al-Baqarah. Rakaat kedua Ar-Rahman atuh barang nyiluk uluk salam hiji acan. Jadi lamun keur dihareup kudu peka ka jamaah diburi insya. Tah ayeuna keur dihareup engke bakal geser ka tukang nu di tukang geliran kahareup hartina hirup mah ka ulah hayang dihareup bae. Sekali-kali batur titah kahareup urang biasa ngimaman saminggu sakali mawajar mundur kaburi bere kesempatan nu ngora-ngora titah jadi imam bener temang eta ngimaman salat dak ari teu biasa mangagibrig he ina atoina teu panggih ujung ieu pan inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna atoina kal kausar anggus ngimaman kudu nu biasa pidato kudu nu biasa jangankan pidato ngumumkeun nu paeh beka kudu nu biasa di dieu sok aya nu paeh Kang oh ayanya terus di dieu lamun aya nu paeh sok tarahlil ulah lah piraku nu paeh tahlil ngarang bae lamun nu paeh tahlil nu hirup gawe naon coba eta kan lamun aya nu paeh sok ngumumkeun sok aya nu diumumkeun mohon maaf eta ngumumkeun nu paeh ge kudu nu biasa bener teu Bu carita pan jalema teu biasa ngumumkeun gara-gara nu biasana muriang mencret berat
eta Ustad pinter ngaji nama alfiah ge talar tapi kulantaran teu bisa ngomong jarang biasa ngomong ngumumkeun nu paeh balik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Cek RT na naonan ieu budak